Bismillahirrohmanirrohim. Qolal mu'alif fi hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinah kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maha murah Allah, Ar-Rahimi anu maha asih Allah. Alhamdu ari sadaya puji anu opat, eta lillahi milik Allah, Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wabihi sareng ka Allah wungkul, nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadayana, ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunya, wadini sareng agama. Washolla sareng mugi maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah, wasallama sareng mugi maparin kasalametan Allah ala sayyidina ka Gusti abdi sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotamin nabiyina anu jadi panutup para nabi. Wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi, wa sohbihi sareng kasohabatna Kangjeng Nabi, ajma'ina tegesna sadayana. Wala haula sareng teu aya daya upaya, wala quwata sareng teu aya kakuatan, illa billahi anging kalawan pitulung Allah. Al-aliyyi anu maha luhur Allah, al-azimi anu maha agung Allah. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Eta khomsatun aya 5. Syahadatun kahiji nyaksian, an kana sanyana kalakuan sareng tingkah, eta la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan, illallahu anging Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta Rasulullahi utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng kadua ngadegkeun salat, wa itauz zakati sareng katilu ngaluarkeun zakat, wa shaumu ramadhana sareng kaopat puasa dina bulan Ramadan, wa hijjul baiti sareng kalima munggah haji ka Baitullah, man kajalma istato'a anu kawasa itu man, ilaihi kana itu hijjul baiti, sabilan di jalana. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Eta sittatun aya 6. Antu'mina kahiji yen kudu ngimankeun anjeun billahi ka Allah. Wa malaikatihi sareng kadua iman ka malaikat Allah, wa kutubihi sareng katilu iman kana kitab Allah, wa rusulihi sareng kaopat iman ka Rasul Allah, wa bil yaumil akhiri sareng kalima iman kana poe akhir, wa bil qadari sareng kagenep iman kana pamasti, khairihi tegesna alusna itu qadar, wa syarrihi sareng gorengna itu qadar,
eta minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lafad la ilaha illallah. Eta la ma'buda teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg. Eta salasun aya 3. Tamamu khomsa asyarota sanatan kahiji sampurna umur 15 tahun fidakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Wal ihtilamu sareng kadua ngimpi jima fizakari di lalaki wal unsa sareng di awewe. Litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu sareng katilu haid fil unsa di awewe wungkul litis isinina karena umur 8 tahun. Wallahu a'lam bishawab.